Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui. Sareng sim kuring Mang Aa urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul dongeng Neng Jejeh. Ieu dongeng teh karangan Ibu Eti S anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng teh didugikeun ku channel anu dipikameumeuut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri atau nepi bagian anu ka-22. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu ka-21 dinten kamari hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun kaayaan banjir teh nya. Cikapundung banjir tah harita Neng Jejeh ditulungan ku Jang Wahyu. Tah kumaha lejeungna ieu carita, mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Harita Jang Wahyu ge ngarasakeun kontak perasaan Neng Jejeh. Karasana manis seber kawas jadi kila-kila yen ulah meuntas kana sasak. Sabab bakal manggih bahya anu temahna ka dirina, atuh manehna teh ruy-roy aya wani aya henteu. Anu jadi pikiran teh bingung mamawa Neng Jejeh. Kumaha atuh Neng? Urang meuntas kana sasak deui atanapi mapai kalembur ka hilir anu urang teu terang jauh dekeutna. Ceuk Jang Wahyu hade teh bari neuteub. Hei, nu duaan, buru-buru eta nyingkah, caina beuki luhur. Ceuk anu di luhur suhunan teh ngegero deui. Kang, aduh Kang, kumaha tuh Kang? Ceuk Neng Jejeh bari hiung ceurik kawas anu enggeus beak pangharepan. Neng, ayu tuturkeun Kang, sing percanten bae ka engkang panutan. Upami Neng cilaka engkang teh hoyong salamet sasarengan. Ceuk Jang Wahyu bari gap nyekelan leungeun Neng Jejeh sarta terus ditungtun lempang di sasar-sasar neangan anu rada luhur. Harita teh Neng Jejeh nurutkeun bae, manehna harita lempang bari nyekelan ka Wahyu. Lep teh dada anak kakeueum mani palebah susuna atuh manehna deg-degan tina bakating kureuwas jeung ningali kana cai anu harita leb-leban siga beuki ngaluhuran. Atuh manehna teh muringis nyekelan paageuh pisan ka Jang Wahyu. Eukeur mamanehna sieun katambah waktu harita ngalengkahna kanu jero sigana lamun keur saat mapalebah dinya teh kamalir. Ari cle ari krelep Neng Jejeh teh maneh ngagoak. Engkang, ceuk Neng Jejeh bari ngarawel. Kade atuh Neng? Jawab Jang Wahyu bari ngajewang leungeun Neng Jejeh nu hiji deui anu dipake ngarawel. Neng Jejeh teh mani peureum sarta nangkep ka Jang Wahyu tidak bakating ku paur. Meureun pang manehna peureum hayang ngaleungitkeun heula parasaan anu hariwang. Teu lila bray beunta deui napasna mani ngahegak lantaran bieu ngajenghok reuwas aya anu jero. Kang, sieun abdi mah Kang, ceuk Neng Jejeh mani montel. Kuatkeun Neng. Sing teger bae atuh, jawab Jang Wahyu mani laun ngajawabna teh sarta terus maju deui sukuna di sasar-sasar bisi manggih anu jero. Sanajan ised-isedan ari bari ngeureuyeuh mah harita geus ampir tepi kana lebah aya sasak. Barang palebah tungtungna rek naek unggah ka sasak teu kanyahoan deui taneuna mani ditincak harita teh siga rempag. Atuh Jang Wahyu nyorolok kawas kabawa ku taneuh. Manehna mani ngagoak tidak bakating kureuwas. Kang,
Cek Neng JJ bari muntang pageuh pisan. Atuh barang kerewak teh Neng JJ muntang tak gibeg Jang Wahyu kabawa harita mani nyolon tawad kabedoleungeun Neng JJ sorolok dua anak kabawa ke cai tarik. Atuh soloyong teh maju mani buria buncelik lep ngalalap timbua deui jejeritan menta tulung. Jang Wahyu mani ngalenyap alusna leungeun Neng JJ teh kumanehna dicekelan pageuna kaliwat saking nyekelanana teh ngancing pisan sarta manehna usaha ikhtiar sabisa-bisa ngan kacidari puhna teh sabab Neng JJ teh teu cicing rual rawel roresan. Atuh henteu mata heran najan Wahyu bisa ngojai ripuhna kabina-bina manehna mindeng ngalelek kabawakeun ku Neng JJ. Katurug-turug harita keur macaina tarik Neng JJ teh motah pisan barang ngagurinjal deui soloyong teh aya tihang anu harita keur palid. Atuh beletak meneran sirahna teh neunggar tihang leng Neng JJ rada lieur les manehna kapiuhan teu inget di bumi alam. Sanggeus Neng JJ teu inget Jang Wahyu teu pati ripuh manehna maniti hot-hat usaha hayang salamet neangan keur pamuntangan bari nyekelan Neng JJ anu mindeng ti lelepna. Alusna breh katingali aya peti anu palid duka teuing peti naon gancang Jang Wahyu teh ikhtiar arek nahan eta peti anu harita nyurung kuy ngangkleng jeung ampul-ampulan barang palebah manehna gancang harita ditewak ku leungeunna anu katuhu sabab leungeun anu kenca dipake nyangkeh Neng JJ. Ari gep ari karlep eta peti teh ngalelep tepi katerus ngampul deui ditindihan ku Jang Wahyu anu geus pageuh muntangna sarta ngangsorkeun Neng JJ supaya ulah tilep. Atuh ari geus kitu mah manehna teu ripuh teuing ngageuleuyeung luhur peti majuna teh gancang pisan. Lantaran caina tarik manehna teh hese pisan lamun hayangeun ka sisi kapaksa di tengah bae bari ngatur eta peti sangkan henteu lesot deui jeung teu katubruk kudahan anu harita paralid bari ngajaga Neng JJ sok sieun nyorosot bae. Cai teh majuna tarik katambah harita hujan geus mimiti turun deui gedena kaliwat saking. Atuh henteu mata heran anu palid teh beuki ripuh tanagana geus suda Jang Wahyu teh leuleus pisan taya tangan pangawasa. Manehna maningali mba sasambat kanu kawasa bari ngangkleung luhur peti. Ari ramana Neng JJ harita sareng istrina hohoak menta tulung kanu area di dinya. Jurat jerit burak gero kawas anu edan bae sakapeung-kapeungeun ngambek pedah ningali Neng JJ jeung Jang Wahyu geus palid ngaleong ka bawah caah. Tapi eueuh nu nulungan da kabeh ge hayang hirup nu palid diantep bae da susah nulunganana kajaba mun hayang paeh sabab sing saha jalmana anu wani nincak cai eta teh sami hartosna jeung manehna hayang maot sabab cai siga ngamuk anu kadupak teh rubuh. Tungtungna jalma teh bata nulungan nu palid kalah terus ngarejengan nyarekelan kanu ngamuk harita pada ngarejeng atuh juragan sudira tepi ka teu bisa usik sarta terus dibarawa dijauhkeun tina cai anu harita keur caah. Nah ieu teh lain ngarejengan kuring tuh anak kuring tulungan cek juragan sudira harita mari nyorongot bae kanu ngarejengan teh lain tulungan urang atuh eta mah juragan lain tulungan urang nu perlu ditulungan mah juragan ku anjeun supados teu hilap ngawujubarkeun anjeun. Jawab nu ngarejengan teh mani paraguh pisan deui nyekelanana. Lesotkeun dewek teh.
Cek Juragan Sudira harita nyentak. Ke lamun juragan tos tenang kakara tiasa dilesotkeun. Jawab anu nyekelan beuki pageuh bae nyekelana teh. Ngan ibu naning jejeh harita teh teu pati motah gawena aluk-alukan yang cerikan anu palid kumanehna teu kacipta boa-boa anakna teh isukan kapanggih bungkang atuh hiung cerik deui ngabangingik kawas budak dicekelan ku Bu Wiwi anu harita ge nginghak ngan teu aluk-alukan. Atuh terus ku pangurus harita teh dicaratet alamat nanu cilaka jeung nanyakeun karamakna lamun neng jejeh kapanggih kudu ngabejakanana naha mending ka anjeunna atawa ka Ibu Wahyu anu aya di Babakan. Ari jawaban rama neng jejeh teh cenah mending ka anjeunna. Ku pangurus dijangjikeun yen lamun hujan geus raat jeung caahna geus orot kabeh pangurus di dinya tangtu bae erek mariksa ngaroris anu cilaka boh anu rupa harta banda geus puguh deui manusa sabab tangku kudu lapor kaayaan nu kitu mah. Sanggeus dijanjian kitu kapaksa ramaneng jejeh teh harita teh balik bae saja jalan jara rempe henteu aya nu nyarita ngan sorana ibuna bae anu keur inghak-inghakan cerikna teu daek krepeh siga ngarasa kaduhung ku polah manehanana anu geus nyiksa ka anak sorangan. Mulihna kategalega henteu nyimpang ngabejaan ka anu di Babakan mah. Ceuk pirkirna isuk bae bari nunggu-nunggu kabar nahaneng jejeh jeung Wahyu masih hirup bisa hanjat henteu terus ti teuleumna atawa memang geus maot ngambang di tengah walungan. Barang datang ka bumina anjeunna ngariung bae caralikna dina kursi. Juragan Sudira mesum pameunteuna mani alum bari neuteub ka istrina anu keur inghak-inghakan. Panonna mani geus beureum bakat ku mindeng disusut sarta siga anu dadas mindeng tilas disusutan. Cece keun atuh tos entong nangis bae keur mapuguh anak urang teh pancilaka hayo deui urang teh ngeuring. Ceuk saderekna Juragan Sudira bari neuteub kanu ceurik aluk-alukan. Ayi cece mah nyeri hate teh eta bae ku akangna budak teh make diusir cida teuing apa nuju dipaluruh ku ayi teh cece teh ka ayi. Jawab ibuna neng jejeh hade teh bari nyusutan Cipanon. Geus jempe Bu. Memang geus biasana ari geus salah masuk silih salahkeun pada mung ngaku kana kasalahan mah. Ceuk Juragan Sudira bari ngahruk hatena ngarasa nyeri sabab tetela lamun manehna asak sasar mah moal tepi ka aya kajadian nu sarupa kitu. Abdi mah ngangken apana ngangken abdi mah kana kalapatan teh. Cek ibuna neng jejeh segruk ceurik deui ngadingdiut. Keun atuh kumaha enjing bae cece kira aku sugan teu kenging wewenganana da pangurus-pangurus teh tos ngajangjian geuning bade milari dugi ka kapendakna boh tos maot boh hirupna. Cek Bu Wiwi harita bari ngareret ka saderekna anu mesum bae. Nya kitu Wiwi gerak kedengkeun anggur mah ka ditu Bu. Cek Juragan Sudira harita teh ka istrina. Istrina teu seueur saur leos anjeunna ngaleos bus deui asup ka kamar. Dug anjeunna teh ngagoler tapi henteu daek sare gawe nangan nyileuk bae. Keur mah harita sore can waktuna kudu sare. Pantes teu bisa peureum oge keur mah hatena kaganggu.
Hatena ibu Neng Jeje kekeh nganteng henteu pegat. Neng Jeje kacipta bae katinggal kekalebekan leungeunna teh rual rawel. Buukna siga ngarumbai sarta lep henteu katinggal ti lelep jero walungan. Henteu ngambul-ngambul deui jadi korban cai caah. Teu kaampeuh ku manehna curucud cipanonna teh bijil ngalembereh mapai pipi. Sarung bantal mani cipruk karagragan ku cipanon manehna kakara sadar yen kalakuan teh salah tepi ka anakna korban gara-gara indung bapa nu henteu asak pamilih. Ari Jang Wahyu harita geus ngalun di Citarum tapi masih nangkeu peti. Bari tetep Neng Jeje mah kumanehna dicekelan sabab ceuk pikirna tibatan lesot Neng Jeje mending keneh lesot peti ngarah paeh babarengan sabab hirup ge teu guna lamun leungiteun Neng Jeje mah. Katambah harita teh reup poek da harita nyedek ka peuting panon poe geus surup. Jang Wahyu bingungeun pisan sabab jadi teu kadeuleu. Alusna Neng Jeje usik tina kapaehanana inget. Manehna reuaseun pisan sabab harita geus poek jeung asa aya dicai sabab sukuna kakeueum nya kitu deui leungeunna. Jang Wahyu bungaheun pisan ngarasa leungeun Neng Jeje harita karasana usik. Jadi tanda geus inget tina kapaehanana atuh gancang manehna teh ngomong bari dumareuda. Neng, kumaha Neng tos emut Neng? Ceuk Jang Wahyu barila manilaun jeung norok tok bakat ku tiris. Saha ieu teh Kang Wahyu? Kang Wahyu sanes. Jawab Neng Jeje harita malik nanya. Sumuhun engkang Neng. Ceuk Jang Wahyu harita teh bungaheun pisan sabab Neng Jeje geus bisa nanya. Kang, jawab Neng Jeje. Bari ret manehna teh rek cengkat sarta goak deui reuaseun sabab barang manehna rek cengkat petina teh ngalelep. Tong cengkat atuh Neng bilih ti lelep. Urang teh keur palid apa Neng? Ceuk Jang Wahyu bari nyekelan walikatna Neng Jeje. Kang, poek Kang, sieun abdi mah Kang. Jawab Neng Jeje harita bani haros-hos. Keun sabar Neng. Tos tebih pisan urang teh da atos lami katambih-tambih majuna cai teh tarik pisan. Kang, di mana kinten-kintenang Kang urang teh? Duka atuh. Da lieur engkang oge katambih-tambih poek di ayeuna mah. Mudah-mudahan bae tong aya tangkal kai anu malang anu ngahalangan urang. Da tangtos moal katinggal sesah dihindarkeunana Neng. Ngadengi jawaban Wahyu Neng Jeje mani melengek betreuas kadieunakeun manehna teh ngomong deui hatena ngarasa paur sieun petina diadu jeung tangkal kai anu nyodor. Mun kajadian kitu teh meureun manehna ti lelep kadang-kadang bakal maot ninggalkeun buah hatena. Alusna bray deui caang mega anu ngalaput langit harita siga nu nyingrai. Atuh breh cahaya bulan nyaangan eta walungan. Jang Wahyu mani gumbira sabab asa didamaran. Mun manggih anu ngahalangan tangtu bae bisa meta usaha neangan akal sangkan dirina salamet. Neng, untung aya cahaya bulan ayeuna mah. Boa-boa bisa lameteun ieu teh Neng. Ceuk Jang Wahyu harita teh mani dumareuda. Kang, mudah-mudahan atuh Kang. Aduh. Jawab Neng Jeje bari ningali ka hareup ari breh teh aya tangkal waru anu doyong anu nyolodor ka tengah sarta eta tangkal waru teh aya dina beungeut cai. Atuh Neng Jeje reuaseun bari bokok nyarita deui. Kang, aya tatangkalan tu anu nyodor ka tengah nya Kang. Ceuk Neng Jeje harita nya jantungna mani ratug. Aduh,
leres neng ku engkang oge katinggal awasnya ulah goyang ku engkang bade dilempengkeun kadinya ceuk Jang Wahyu bari neuteub ka hareup teh manehna mengkolkeun peti anu dicekel supaya nyoloyongna nyerong ka sisi engkang geuning notog kadinya majuana ieu peti teh Kang ngahaja neng awas sing ati-atinya pami ieu peti diadu jeung eta tangkal waru omat lesotkeunnya sareng kedah muntang kana eta tangkal waru sukan bae ieu jalan teh pisalameteun kaparengan datar deui daratan di dieu mah sanes pagunungan sapertos nu tadi kalangkung jawab Jang Wahyu bari mener-mener petina kana tangkal waru anu deukeut pisan ka darat. Pikiran Jang Wahyu teh bener eta peti teh nyoloyong kana sisi na Citarum atuh gancang manehna teh laki taki-taki arek muntang sarta bari ngabejaan kaneng jejeh anu keur melong kana eta tangkal kai sabab hatena sieun manehna teu bisa muntang barang gebro pisan gancang Jang Wahyu teh nyarita siga anu ngamandoan muntang neng ceuk Jang Wahyu bari gancang pisan manehna oge muntang kana eta tangkal kai kana tangkal waru teh ya neng jeje oge nya kitu barang dititah muntang teh gancang manehna teh nangkeup kana eta tangkal waru peti nama dilesotkeun leungeunna nyekelan waru atuh Jang Wahyu bungaheun gancang manehna teh maju ngadeuketan kaneng jeje sarta gancang eta peti ku manehna dilelepkeun sina moncor kana waru ari set petina kahandap timbul deui geus dihareup ngangkleung eueuh nu muntangan geus kitu kakarangised nyampeurkeun leungeuneng jejeh sarta terus dibenerkeun jeung sina iser-iseran tungtungna harita tepi kana taneuh pikeun hanjat atuh dina hanjatna teh manehna babari pisan sabab eta tangkal waru jadina aya di darat nu jauh ti sisi cai meureun aya 2 meterna. Para wargi mitra kaum dangu sadayana cak urang rehat heula sakedapnya. Aturan ka para wargi mitra kaum dangu sadayana nu masih keneh maranco ya kumaha daramang dina danget ayeuna. Pamugi dina danget ayeuna sadayana mitra kaum dangu anu masih keneh mikalandep kana dongeng Sunda khususna dongeng Sunda neng jejeh ieu. Sadayana aya dina hibar pangdoa oge sehat wal afiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun Mang Aa teu tiasa ngabsen hiji-hiji dikumkeun bae nya ka sadayana ka urang soreang ya kumaha dararamang ka urang Ciwidey urang Pangalengan oge urang Bojong Soang urang Ibun urang Majalaya urang Cileunyi kumwe urang Kabupaten Bandung sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda pamugi sadayana dina danget ayeuna sehat wal afiat oge haturan ka urang Garut ya kumaha daramang urang Garut urang Leles urang Kadungora nya oge urang Wanaraja urang Cilawu Salawu Garut teh nya urang Pameungpeuk sadayana nya haturan urang Tasik oge haturan kumaha daramang Ibu Dokter Yulinda ibu hara sadayana pamugi sehat oge urang Banjar urang Ciamis urang Majalengka Kuningan haturan sadayana oge urang Pantura ieu urang Karawang urang Subang pamugi daramang sadayana urang Sumedang oge lajeng urang Purwakarta kumaha daramang urang Purwakarta urang Bandung Barat oge Cililin Gunung Halu ieu Cipongkor aturan urang ngadangukeun oge urang Bekasi urang Tangerang lajeng urang Banten urang Serang nya lajeng urang mana deui di Banten teh
Wilujeng ngadangukeun wae nya pamugi sadayana sehat walafiat oge sehat anu ngadongeng sehat anu ngadangukeun dongengna amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun bae ieu dongengna. Geus kitu kakarangised nyamperkeun leungeuneng JJ sarta terus dibenerkeun jeung sina iser-iseran. Tungtungna harita tepi kana taneuh pikeun hanjat atuh dina hanjatna teh manehna babari pisan sabab aya tangkal waru jadina aya di darat nu jauh ti sisi cai meureun aya 2 meterna. Ari geus hanjat ka darat deregdeg neng JJ teh lumpat ngajauhan eta cai. Barang geus rada jauh reg manehna teh ngarandeg sarta neuteub ka Jang Wahyu anu harita keur hanjat sarta leumpang nyampeurkeun manehanana. Ningali Jang Wahyu salamet deregdeg deui neng JJ teh harita nyampeurkeun deui sarta teu tatapasini deui gabrug neng JJ teh ngarangkul nangkeupna mani pageuh bari jeung sumegrup ceurik. Neng JJ teh inghak-inghakan bari nyuuh ka Jang Wahyu dina palebah dadana. Neng nuhun atau salamet manya neng. Cek Jang Wahyu dumareuda tina bakating ku bunga pisan. Kang, kedah kumaha abdi teh males kasaean Kang teh. Jawab neng JJ bari neuteub harita ti Cipanona ngagarendang katingali ku Jang Wahyu. Neng kedah ngahaturkeun nuhun maka Gusti anu Maha Suci anu anggeus nang tayungan ka urang duaan da iwal ti anjeunna anu geus nyalametkeun ka urang teh janten urang wajib syukuran teh ka Gusti anu Maha Suci sajeng kedah ngahaturkeun nuhun oge ka anjeunna ka mantenna. Harita teh ngadengi omongan neng JJ reup bae sarta peureum sarta pok ngomong sorangan kieu cariosanana teh. Gusti nuhun abdi teh tos diangkat tina jurang kacilakaan Gusti. Ceuk neng JJ bari bray beuntak deui sarta ngarangkulna ka Jang Wahyu teh lesot ayeuna mah. Neng ari ayeuna kumaha pamaksadan neng teh? Ceuk Jang Wahyu hari teh bari ngareret kana bulan anu moncorong. Kang, upami dina bahaya abdi nyerenkeun diri ka engkang supados ditungtun kana jalan pisalametkeun. Nah ari ayeuna tos salamet engkang bet naros ka abdi. Lepat eta teh engkang. Langkung sae taros bae abdi teh aping ku engkang. Margi kahiji abdi atos diusir ku sepuh. Kaduana tos janten sesa banjir. Untung masih tiasa hirup keneh oge aya pitulung anu kawasa jan abdi masih diperlukeun di alam dunia kuno kagunganana. Kang nalangsa abdi teh waktu kaluar nyampak cai ngalingkung sakuliling bungking abdi gura-giru teu aya anu nembalan gura-gero teu aya anu nembalan da puguh tatangga atos nyaringkah. Abdi sadrah kanu kawasa harita teh upama teh mah kedah maot kabantun palid. Tapi kitu geuning kersana anu kawasa mah jual engkang bade nulungan ka abdi. Plong harita mararaosan rasa ngemplong bet masih aya keneh geuning anu emut ka abdi. Anu wantun bela pati ka abdi nyaeta salira engkang. Ku anjeun anu sosoroh wantun nandonkeun maot teu miris ku cai ageng teu keung ninggal bahaya anu katinggal teh mung abdi bae panginten nyangkang. Jawab neng JJ hari teh bari imut ngagelenyu geus teteg pisan meureun ayeuna mah. Leres neng teu aya deui anu katinggal teh iwal ti salira neng lumawi barang ningali jasad neng aya dina bahaya teh engkang dugi kalali. Engkang lali dipati engkang hayang nyalametkeun neng sareng ayeuna nuhun pisan neng tos salamet
ayeuna Neng tos tiasa ngobrol deui sareng engkang. Urang sadayana aya dina pitulungna Gusti anu Maha Suci. Sumuhun engkang, ari ayeuna abdi atos dibelaan sareng disalametkeun ku engkang anu janten cukang lantaranana. Nah urang teh bade diteras dibantun ka mana engkang? Bade diserenkeun bae kanu wajib nyaeta Ibu Rama Neng. Jawab Jang Wahyu hari teh bari mesem. Engkang pan Ibu Rama mah anu atos ngusir ka abdi engkang. Leres Neng, harita mah Ibu Rama Neng teh atos ngusir, namung ayeuna anjeunna sadar. Ibu Rama Neng teh atos sadar, malah waktos engkang bade nulungan salira oge. Anjeunna sasarengan milari Neng. Jawab Jang Wahyu bari mesem semunu bunga sarta derek-dek ngadongengkeun Ibu Rama Neng jeje. Nuhun engkang, ari anjeunna atos saladar mah namung soal ieu rupina antawis engkang sareng abdi teh sami tujuanana. Naon bentena Neng teu sami teh? Ceuk Jang Wahyu harita teh heraneun sareng reuaseun pisan. Nuhun engkang bentena. Engkang hoyong nyerenkeun abdi ka pun Bapa. Pan ari abdi mah alim diserenkeun ka anjeunna. Oh kitu Neng, naha tiasa kitu. Jang Wahyu harita beuki heraneun. Abdi atos diusir ku pun Bapa sareng ku pun biang. Namung teu dianggo nyeri ku abdi teh, malah dianggo hiji ajaran anu kalintang saena. Sangkan abdi peurih, sangkan abdi teu gumantung ka kolot. Da geus dewasa ieu malah abdi tos janji kanu kawasa upami teh mah dikaparengkeun aya keneh umur panjang. Abdi hayang nembongkeun ka kolot yen abdi teh tiasa usaha sorangan. Kalintang abdi teh kayengna engkang hayang hirup tina hasil jerih payahna abdi sorangan. Lamun berat hoyong terang beratna, lamun ripuh hoyong terang ripuhna. Abdi hoyong hasil, abdi hoyong nembongkeun hasil. Abdi sing tiasa ngaluhurkeun sepuh lahir batina. Tah eta engkang, eta nu janten waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos seep. Cag urang tunda heula ieu dongeng Neng Jejeh dina bagian anu ka-22. Insyaallah ieu carita tatar Sunda atanapi dongeng Sunda teh dina enjing urang sami-sami teraskeun deui terasananaku urang sadayana. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.